Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarumetep melarangan sadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota pamugian ing rasa rarehat baragja milik mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang agenda nya jeung konco-konco Pondok Pesantren Nurul Huda Ciparai Cawi Gebang Kabupaten Kuningan edek study tour atau anu disebutkeun deui ziarah cenanya bade di ziarahan sadayana urang ka Wali Songo anu salapan nya ayo urang tuturkeun ka ziarah-ziarah urang jeung Pondok Pesantren Nurul Huda Ciparai Cawi Gebang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wabika iktasamtu Allahumma kfini ma ahammani wa malam ahtammu bihi Allahumma zawid li taqwa waghfirli dzanbi Maus kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ya Alhamdulillah ayeuna urang tos dugi di pemakaman Al Habib Ahmad Pekalongan. Atuh mudah-mudahan diberkahkeun urangnya sadayana Pondok Pesantren Nurul Huda diberkahkeun digampilkeun sagala pamaksadan barudak santri Nurul Huda terutama guru-guru urang anu di Pondok Pesantren Nurul Huda diberkahkeun nya. Jeung deui mudah-mudahan atuh urang sing digampilkeun milik rezekina sing disehatkeun deui sagala rupana. Jadi di mana kita? Di makam Habib Ahmad Pekalongan. Tuh sareng konco-konco. Jangan gitu.
orang memasuki nanti pemakamannya, memasuki pemakamanana Al Habib Ahmad Pakalongan Jakir makamna di dieu burdaknya. Ayo bicara heula nya. Urang jara heula. Alhamdulillah beres, kurang beres jaroh. Ayeuna OTW ka mana di mangkok? Ka Demak. Kalijaga. Ka Kalijaga Ka ayeuna. Demak. Ka Demak. Ka Kalijaga terus ka Demak. Oh, ka Kalijaga heula terus ka Demak. Nah, karek keluar. Karek keluar di pemakaman. Nya, ayo tuturkeun deui nya. Guys-nya tuturkeun. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bang, ayeuna lanjut di mana mang ieu mang ya? Wih, Masjid Agung. Masjid Agung Demak Wilujeng tuh. Masjid Agung Demak. Orang ayeuna di Demak di tempat museum Masjid Agung Demak. Ayeuna teh bade ka makam yang orang jarah deui. Ke tes di Demak ka Kalijaga. Orang Aibnu CS. Ya, ini Demak. Ini Demak. Demak. Nah, di makam Sunan Kalijaga, di makam Sunan Kalijaga terus rame ayeuna jam 12. Iya salah satu wali anu dipikaresep ku abi kusabab wali di dieu Sunan Kalijaga nyebarkeun salah satu ajaran kebudayaan khususnya di wilayah Nusantara atau di Pulau Jawa. Kumaha cara ngabulak-balikeunana kebudayaan sinah henteu leungit eta elmuna Sunan Kalijaga. Memang wali ge sadaya menonjolkan sisi kebudayaan akan tetapi yang paling menonjol Sunan Kalijaga. Pokoknya sing sararehat sadananya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayeuna urang nepi di makamna Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tuh ya. Kanjeng Sunan Kudus eta ulama jeung deui salah satu panglima perang di Kesultanan Demak harita teh. Ya. Termasuk deui anggota Wali Songo. Jeung nami aslina nyaeta Raden Djapar Sodik. Nah, Kanjeng Raden Djapar Sodik teh nyaeta putra nati Sunan Ngundung dan juga Dewi Sari bin Ahmad. Eta salah satu biografi alitna lah gitu palawaring sadayanya. Jadi Sunan Kudus ieu teh menonjolna tentang ilmu perang sareng menonjol tentang masalah arsitektur akulturasi kebudayaan di Nusantara. Sareng Djapar Sodik eta lahir 8 September 1400-an. 1400-an gitu. Nah, dengan nama lengkap Sayyid Djapar Sodik
ieu teh aslina ti Kesultanan Utsmaniyah asalna teh Japar Sodik. Mung anjeunna ngabdi di Nusantara. Gitu jadi tah terkenal teh ku arsitekturna, ku peperanganana sareng ku ragam kebudayaanna ti Sunan Kudus atawa Kanjeng Sunan Ja'far Sodik. Eta biografi singkatna ayeuna menikmati keindahan-keindahan akulturasi arsitekna Kanjeng Sunan Kudus sareng deui Kanjeng Sunan Kudus nembongkeun salah satu budaya-budaya Indonesia anu memang melekat di Nusantara jeung teu bisa dialihkan dengan satu sama lain ya model-model orang lebet ka makam Sunan Kudus teh ya kieu akulturasi kebudayaan melekat pisan nya mugia orang ulah leungiteun ciri mugia orang ulah leungiteun dina sagala rupa sejarah sareng purwa daksina Nusantara nya orang menikmati heula. Di Kanjeng Sunan Muria nya masih kene talapakan atau lelempangan tapi sabab Sunan Muria aya di puncak gunungna atau makamna ketang makamna di puncak jadi welah urang tatalepa atau tatalu lelempangan heula urang jok ceruk selamat datang di tangga Sunan Muria. Mantap, ayo gas ya. Asli ka payun pan? Heeh. Jeung awewe. Pokoknya mah deh makam Kanjeng Sunan Muria nya aya lewat via motor atau ojek nepi ka poncot ka puncak. Aya lewat. Agadam pernah kamu ya? Teu inget tuh. Aya Apa? Emang kumaha di jalan? aya anu lewat tangga nyajinya. Jadi Rumah tangga. jadi aya dua alternatif biasanya nungtos rada sararepuh naik iya naik naon tuh teh naik motor naik naranum keneh mah naik tangga bela sok ngeredotkeun balam dunianya wah kayak pajeng di orang di tonggo para pujangga Kurawa kelelahan setelah berperang dengan Mataram kuno. Aduh. Tak lanjutkan lagi perjuangan peperangan dengan Mataram kuno. Jauh tuh. Jauh kene. Ya. Ayo lah. Sing pajeung di luhur. Alhamdulillah ya Allah Rabbi. Allahu Akbar sampai. Alhamdulillah guys, nyampe tuh ke Ngararopi, nyampe puncak. Oh lain deh ya sih naik gunung.
Video lain. Alhamdulillah nampi ya Allah ting mudah barokah kiparatus kalau rungkul orang ke pendak di makamnya sampai di Kanjeng Sunan Muria. Kanjeng Sunan Muria eta nami aslina Raden Umar Said, Syekh Raden Umar Said. Eta termasuk karena wali songo anu memang Raden Umar Said ieu atawa Kanjeng Raden Umar Said ieu Kanjeng Sunan Muria teh putra nati Kanjeng Sunan Kalijogo gitu, nikah sareng Nyai Dwi Syaroh bin Maulana Ishak. Nah eta pertikahanana ti berbagai sumber anu pernah diobrol-obrolkeun sareng meninggalna Kanjeng Sunan Muria ieu 1551 di Kecamatan Dawe. Nah urusan tanggal atawa eta nama kirang terang tah. Nah eta ngagaduhan putranya eta Sunan Nyampalungan Pangeran Santri sareng Raden Ayu Nas Siki anu engkena Karajaan Demak segala rupi gitu. Nah jadi ieu teh sami sareng bapak masalah kifrah perdakwahanana gitu, masalah kifrah perdakwahanana sami sareng bapana nyaeta Kanjeng Sunan Kalijogo kana pewayangan nami teh di dieu mah pewayangan teh benten nami pewayangan teh nyaeta rancangan asana teh gitu, memeluk kebudayaan yang erat dan juga memeluk kebudayaan yang sangat begitu melekat untuk mengislamkan antara Hindu dan juga Buddha. Nah kayak orang ditinggali makom nanya hayu tuturkeun atuh ulah poho di pondok pesantren Nurul Huda setiap tahun aya ziarah wali songo sareng peradaban sejarah-sejarah. Ternyata makam dari Kanjeng Sunan Muria tidak bisa direview dulu karena ada begitu alasan lah tertentu ya. Nanti kita penjelasannya ke part 2. Oke. Bareng konco-konco lelah nya aja ulah poho di komen explication. Halo, kita kembali lagi di ayeuna teh di mana? Di Tuban. Nah, di Tuban ayeuna urang bade ka Sunan Bonang. Sunan Bonang sedikit cerita bahwa Sunan Bonang ieu nyaeta salah satu wali songo anu memang berkesinambungan dalam kesenian, itunya maksudnya dalam bidang dakwahna eta berkesinambungan dalam kesenian. Nah Sunan Bonang iya asli namina Raden Maulana Ibrahim Makdum ya. Eta teh salah satu perilis atau namanya pencipta Bonang, kendang Bonang gitunya. Awas. Nah, alat musik Bonang oke. Kendang nantinya. Nah, kayak orang tinggal di makam lain ke orang pembacaan lah aja si Mang tuh. Woi. Nah, ayo tuh. Ker di jalan menuju makam Kanjeng Sunan Bonang. Ya, pokoknya mah terus tuturkeun. Pokoknya mah well, bae. Siapa tujuh ketahui? Ya, baca kursi ya. Anggotanya langsung masuk lewat pintu sebelah kiri. Dari masuk dari mana? Kuningan. Iya menuju pemakaman Sunan Kanjeng Bonang.
atau biasa disebut atau gagaduhan nami aslinya eta Sunan Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Eta teh salah satu putra ti Sunan Kanjeng Ampel sareng Nyai Ageng Manila. Nah iya teh gitu para wargi sadaya, ayo urang kalebetnya.